Tah euy. Si Aki anjir euy teh si mana euy? Si Aki euy. Wah, aing euy gang. Gawe aing carekan we euy. Kusaha? Dunungan aing carekan dicarekan deui teh kapake kumaha gawe teh aing mah euy. Kedah naon gitu? Ieu cek dunungan teh. Kamari talatah ka urang. Kumaha? Nah dicarekan kan bener digaweana mah bener lain. Aing kan teu salah aing mah kumaha cek manehanana. Heeh. Wanita cek manehana digawean aing. Capek aing nyemprot gudang plot. Tuh aing cai gebrak segalon aing. Minumnya da aing cuci gudang capek. Aing Gudang. kapan heuh dudungan carek init ka Bandung. Oh. Ka urang teh pesen. Ya cenah urang isu ka Bandung. Sok siapkeun cenah barang. Besok cuci gudang. Aing ku aing teh kaluarkeun gudangna teh kabeh disembrot ku aing disikat, dibersihan gudang teh. Gos beres aing kabeh ku aing teh gudang kumbah. Nah, euy, datang dudungan aing gadawang teh aing carekan ku dudungan. Heeh. Aing capek gawe teh kapake panitana geus urang teh. Isuk cuci gudang aing ku aing teh seuseuh. Aing Disemprot aing kabeh gudangna teh. Aduh, aing gudangna teh disemprot kabeh. Sosok. Nah, dunungan teh kalah nyarekan. Teboga puguh. Heeh. Urang teh ka urang Terus kalau dicarekan tadi lain dicarekan deui. Aing hampir dicabok untuk buru-buru balik ke urang mah. dipecat henteu. Oh, ngomongna mah cenah geus isuk kumpulah gawe deui. Dipecat. Acangan. Atuh aing. Kurda aing keur bararutung duit ieu. Aing ke majikan dicarekan. Dibacan bayaran dudungan teh. Aing kumaha sih aing? Aduh, saya mah mal bere gerang ke. Aing mah euy. Atuh cuci gudang teh lain gudang nadi bersihan disusuh. Cuci gudang teh si barang-barang nah dijualan murah, lain gudang disemprot cok itu dibersihan disusuh. Heeh. Aduh, Kapan ditanya ge cuci gudang lin? Salah. yang cuci gudang nu dimaksud teh barang-barang nu itu dijualan meh para rayu murah hargana diskon. Oh. Apal urang mah dan kita nage cuci gudang lain diskon. Kita main sebrot we nya atuh. Disebrot ku aing barangna kabeh di gudang itu bersihan ku aing kabeh. Jeung barang-barang baraseuh. Kabeh ku aing sebrot. Aduh. Da aing kita nage cuci gudang. Cuci ku aing di jero gudang kabeh. Ku aing barang-barang nage Banjir we gudangna nya. Henteu pokona basuh geus aras bersih ku aing kabeh. Oh, bersih ku aing. Aduh. Kita aja gudang lin, cuci gudang. Cuci gudang. Ku aing bersihan ku aing kabeh. Cuci nama cuci gudang heeh. Lah mawa rasa ingin dah aki-aki gawe ieu. Wah aing mah dipecat gawe duh kumaha isu gawe yo. Mun aing mah gudang di keuman sakalian, di keuman make rinso cuci gudang teh. Berarti salah eta urang. Heuh, cuci gudang teh. Barang-barang teh dijual cepat atuh dimurahkeun hargana, lain kalah disemprot digosokannya. Aduh, aing. Ieu, beuki lieur aki-aki bikin stres.